musik atau nuhun atau MC kapunten kasadayana da izin kasupuhan atau aya di pilihan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun saderek sadayana kapunten pribados ti grup Rancinges ngiring jabung tumalapung dina dangat ieu kanggo ngareah-reah acara pamugia sing aya dina kalancaran lancar mapagna. Oke lancar anu dipapagna lancar kang kasadayana urang aya dina kasalamatan sareng rahmatan Allah. Sumangga panginten sadayana dikawitan kana acara mapag panganten panginten aya request heula ti pangarsa Bapak Hajat saurana teh hayong dihibur heula saurna aya nu bade nyawer palurah soalnya teh itu teh leres. Mudah-mudahannya panginten satacana nyuhunkeun izin aya hiburan heula supaya ngarerehkeun heula panganten sambil istirahat. Brung dayang gelis bager ka payun mangga hibur heula ulah dugi ka tegang panganten di jalan kene tos tegang mah teu raoseun ban kieu we tegang namanya ari ece ngiring tong ka payun sok mangga sugane di cenah bejana di mah balalakeun cenah saweran atuh hayang ngagetek urang bayang heula sakedak mah sambil ngaleureutkeun ka capek mangga beli bade nyawer sok atuh ka parayun mangga palurah sok sumangga beli bade nyawer sambil istirahat heula panganten pamangga panginten sakitu tebihna capek urang hiburan heula supaya repeh rapi. Mohon sepatu si Abdi itu tapi ngerti guru Abdi ya tapi dari kalian pasti nyawe
parantos teh kasar orang mimitiannya hapunten kana suwun hapuran tedang hatur nuwun kantos parantos masing-masing jalanan mugia sing janten disieun para manfaat oge engal deui gentos kana suci kuring anu berlimpah wi kesehatan lahir jeung batin sumangga urang lajeng kana acara inti dina ieu panuhun ka wargi-wargi seni nyumankeun dorong duana aya dina kalancaran 250 kasih polisi saacan urang nuwikeun ila lakon saacan urang nuwikeun ila lampahan arek tulung heula ka Gusti Nu Maha Suci ka Allah anu Maha Kawasa sangkan urang sadaya aya dina panangtayungan nya kurang menekung kanu Maha Agung kurang ucap rata kahyang masuk mengrupa halang raja kurang rajahan heula kurang jampian heula ku abdi kasih tulisnya pun sapun kanu Maha Agung anu nyebat pun payapun melar sakur kersana jelek ngadeg pangawasana di langit pating karetip di bumi pating polisi kumalar di alam lahir pagi puji sedih mesti kecapna alhamdulillah alhamdulillah pagi puji sedih mesti kecapna alhamdulillah raja doa raja menang maring Allah dina hati anu wening dina rasa rumah rasa dina hati anu masyad dina iman dina Islam Nabi Muhammad kitab Al-Quranul Karim wa Allahu Akbar Allah itu raja ti masya itu nyampe ti makasih tulisnya mudah-mudahan lulus rahayu berkah selamat hidup tuaan kanca kurang turikeun ila lakon kurang traskeun ila lampan pikeun ngapangyakeun incu dewe raha kasih tulisan Suka
Incu aki bagia gasipnya ala kanca dewek teuing ka dieu teh sorangan jeung sinini aya paribasa di dunia aya dua papasangan aya beurang jeung peuting itunya aya tukang kenang jeung karpet wayahna kasinini ka dieu kitu urang ngabagiakeun urang mapageun urang ngahibur ieu urang ya nini ka dieu gawatah tidak buan berek ieu iya Kadieu Gusti Nu Agung aki meni capai kieu aduh Gusti Nu Agung meni jiga lari rek gaya teh iga teh wayahna nini yeuh dengekeun urang mah kap naon eta di luhur sugan teh engang terus lain engang eta mah naon teh geuningan tah eta lain mah hiber sugan teh naon yeuh dengekeun ini urang kapato ayeuna pikeun ngabagiakeun pikeun ngahibur incu urang tuh tingali anu gagah anu kasyep anu geulis anu herang anu mencrang alah aki wayahna silai kudu ngadoakeun ini piraku teuing atuh piraku teu ngadoakeun ka incu sok ngadoakeun nya hayu atuh urang bari silaturahmi ka ditu nam urang silaturahmi bari ngadoakeun wayahna ngadoa urang malin barang penta sugan we urang teh tetap tingali nininya alhamdulillah tuh
kepentingannya belum kancah orang hiburan heula dek-dek kalut Sepanjang sore
Antara nu datang jeung nu nganti caderana heula ieu pangbagia riwayatna tampi ku asli kembang kalungna. Ketek ku jeung nyambuan kembang ke badan kahemah